Assalamualaikum sadaya babaturan. Urang ti grup tilu hoyong mintonken video ngenaan cara nyieun salah sahiji kadaharan tradisional Sunda ti Bandung, nyaeta cilok. Anggota grup urang nyaeta Apriliana Gita, Deswinta Eka Chandrawinata, Marsyayu, Nazmi Adwa Kamila, Prihartini, dan Putri Afifah. Alat jeung bahan pikeun nyieun cilok nyaeta tepung tapioka atau aci sampe, tepung terigu, cai hanet, bawang bodas, uyah, bubuk cabe, saos jeung kecap jeung daun bawang. Wadah, centong, jeung panci. Tambahkeun 500 gram tepung terigu, hiji cabe taneuh, 2 bungkus royco, jeung daun bawang. Aduk nepi ka rata campur. Nyiapkeun pot cai, teras tambahkeun bawang bodas taneuh. Teras ngahurungkeun kompor sareng ngagolakan cai anu dieusi bawang bodas sareng ngantosan dugi ngagolak. Saterusna tuang cai kana campuran cilok. Aduk nepi ka merata dicampur jeung ngagumpal. Ngadonan adonan nepi ka bisa ngawujud jadi bulet. Tuluy bulet adonan nepi ka loba. Sanggeus kabentuk, kulup adonan cilok dina cai nu ngagolak, diping hiji-hiji. Bari ngadagoan cilok digodok, nyieun saos kacang ku cara masing eta.